Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Upami ibu naros sampurasun. Anak-anak di bumi jawab rampes. Rasanya sampurasun, rampes. Kumaha kabarna damang? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, syukur upami damang. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Kedah sumangetnya diajarna. Dan ieu urang diajar pengajaran hiji bagian hiji. Hari ini kita belajar pembelajaran 1 bagian 1 ngeunaan ngurus diri sorangan, mengenai mengurus diri sendiri. Sareng Bu Ajeng. Ngurus diri sorangan. Budak berseka, salawasna bersih, salirana dijaga, apik tur taliti. Saliranu berseka, sehat salawasna. Nah, artinya itu anak yang selalu memerhatikan kebersihan badan akan selalu bersih, selalu menjaga dirinya, apik dan juga teliti. Nah, anak yang selalu memerhatikan kebersihan badan akan sehat selalu. Tadi dia saha anu termasuk budak berseka? Cung, siapa yang selalu menjaga kebersihan badannya? Iya, pinter semuanya ya. Iya, bagus, karena menjaga kebersihan badan itu akan membuat kita selalu sehat. Jadi, urang kedah termasuk budak anu berseka, anu selalu memerhatikan kebersihan badan. Tah ayeuna anu kahiji urang ngaregepkeun pedaran. Ibu bade maca pedaran, pakregepkeun. Ibu mau membaca cerita nih. Anak-anak dengarkan ya. Judul pedarana teh Adi. Adi murid kelas 1. Adi siswa kelas 1. Sakolana di SD Negeri Hegar Manah. Sekolahnya di SD Negeri Hegar Manah. Adi diparesep ku baturna. Adi disukai oleh teman-temannya. Sabab bager tur getol karena baik dan rajin. Someah sesama, ramah sesama, hormat kasaluhureun, menghormati yang lebih tua. Getol karena diajar, rajin belajar, getien perbaikan, telaten dan juga rajin. Adi bikin berseka. Adi orangnya teliti dan juga selalu memerhatikan kebersihan. Apina barang dahar, dalam memilih makanan, segala dihuapkan, tidak sembarangan makanan dimakan. Seragam salawasna bersih, seragam selalu bersih. Adi oge ngajaga kebersihan awak, Adi juga selalu menjaga kebersihan badannya. Sangkan sehat salawasna, supaya sehat selalu. Nah, anak-anak, kita juga harus mencontoh seperti Adi ya. Cobi buka buku paketna halaman 3. Atos siapkan alat tulisnanya. Urang ngajawab penanya di handap ieu. Hayu urang sasarengan. Ayo kita bersama-sama. Nu kahiji, saha anu dicaritakeun di luhur? Nah, tadi ibu nyaritakeun saha? Cobi. Muhun leres Adi. Nah, tadi teh urang nyaritakeun Adi. Pinter, sok serat, tulis di buku paketnya. Tah, ayeuna anu nomor 2. Gimana Adi sakola? Gimana cik? Aya nu masih emut? Ada yang masih ingat? Iya, pinter, di SD Negeri Hegar Manah. Sip. Ayeuna anu nomor 3. Maha sikap Adi ke sesama. Nah, bagaimana cina sikap Adi ke sesama? Aya nu masih ingat? Muhun leres someah ramahnya. Nah, urang oge kudu someah, harus ramah terhadap sesama. Ayeuna pertanyaan anu nomor 4. Apik dina naon Adi teh?
Dina naon cik? Aya nu masih emut? Muhun leres barang dahar. Nah, jadi henteu sembarangan makanan dimakan, harus memilih makanan anu sehat. Ayeuna anu terakhir, kunaon Adi ngajaga kebersihan awak? Nah, kenapa Adi selalu menjaga kebersihan badan? Cobi jawab. Muhun leres, sangkan sehat salawasna, supaya sehat selalu, pinter. Nah, diisinya di buku paketna. Ayeuna masih di buku paket halaman 3 anu katilu urang ngawanohkeun diri, memperkenalkan diri. Nah, kemarin kan atosnya memperkenalkan diri di sekolah. Ayeuna urang memperkenalkan diri teh nganggo basa Sunda. Nah, basa Sunda teh ngawanohkeun diri, memperkenalkan diri. Tah sapertos kieu. Wasta abdi titik-titik. Nah, wasta abdi teh artina nama saya. Nah, di ini ya diisi oleh nama kalian. Yuswa abdi ayeuna titik-titik tahun. Nah, artinya teh umur saya sekarang berapa tahun? Ayo, umur anak-anak berapa tahun? Diisi ya. Sudah? Nah, kalau sudah lanjut. Rorompok abdi di rorompok teh bumi. Rumah saya di. Ayo tulis di mana rumahnya, alamat rumahnya. Kan kita sudah belajarnya waktu di sekolah. Nah, ayeuna anu pertanyaan terakhir. Abdi sekolah di SD. Nah, anak-anak sekolah di SD mana? Iya, di SD Bakti Nusantara ya. Coba tulis. Nah, sekarang ayeuna ibu bade nyontohkeun ya. Ibu bade memperkenalkan, bade ngawanohkeun siswa anu namina Ana. Wasta abdi Ana, nama saya Ana. Siswa abdi ayeuna 6 tahun. Nah, umur saya sekarang 6 tahun. Rorompok abdi di Permata Hijau. Rumah saya di Permata Hijau. Abdi sekolah di SD Plus Bakti Nusantara. Saya sekolah di SD Bakti Nusantara. Nah, sapertos itunya tiasa. Cobi diajar latihan ngawanohkeun diri ngangge bahasa Sunda. Semangatnya. Anu kaopat nyangkem aksara vokal. Ah, di dieu aya A, apik, miara, Maria, ibu, sair, cai, ubar, suuk, cau, entog, sehat, sae, odol, waos, sampo. Anu kalima urang ngaregepkeun tempang. Ibu bade nembangkeun pupuh, regepkeun ku hideung. Judul pupuhna teh bagian awak. Nah, dangukeun heula nya engke urang dinyanyikeun babarengan. Ieu namina pangambung, nu ieu namina damis. Kanggo ninggal ieu soca, kanggo nguping ieu cepil. Nu ieu namina taar, sisina aya palipis. Biasa? Hayu ayeuna urang nembangkeun sasarengan. Yuk. Ieu namina pangambung, nu ieu namina damis. Kanggo ninggal ieu soca, kanggo nguping ieu cepil. Nu ieu namina taar, sisina aya palipis. Ye, pinter. Tah, ieu teh namina pupuh kinanti. Tah, jika nembe dina pupuh teh aya babagian awak.
Aya naon we? Muhun aya pangambung. Pangambung teh artina hidung. Terus aya naon deui cenah? Iya, aya damis. Damis teh artina dagu. Terus naon deui? Kanggo ningal ieu soca. Ya soca, kanggo ninggal, kanggo melihat. Berarti soca teh naon? Muhun leres mata. Terus naon deui? Kanggo nguping ieu cepil. Cepil. Kanggo nguping buat mendengar berarti apa? Iya, pinter. Telinga. Terus naon deui? Aya naon? Taar. Muhun, taar teh jidat. Terus taar naon? Sisina aya palipis. Palipis. Palipis itu pelipis yang di pinggir jidat. Pinter. Ayeuna tugasna anu kahiji hideup ngadamel video ngawanohkeun diri sareng nembangkeun pupuh kinanti babagian awak. Jadi hideup ngadamel videonya memperkenalkan diri ngangge basa Sunda anu tadi atos diajar sareng nembangkeun pupuh kinanti. Engke videona dikintun ka Google Form anu linkna atos didugukeun di kelas. Semangatnya, pasti bisa hidup semangat. Anak-anak, ayeuna ibu bade nyontohkeun video anu engke kanggo tugasnya. Videona teh sapertos kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi ajeng Amalia Santika. Yuswa abdi 23 tahun. Rorompok abdi di Permata Hijau. Abdi ngajar di SD Plus Bakti Nusantara genep. Ayeuna abdi bade nembangkeun pupuhna teh pupuh kinanti. Judulna babagian awak. Ieu namina pangambung, nu ieu namina damis, kanggo ningal ieu soca, kanggo nguping ieu cepil. Nu ieu namina taar, sisina aya palipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Genep urang ngaregepkeun carita. Ieu tugas kedua. Buka buku paketna halaman genep. Bukunya halaman 6. Sudah? Aya anu sapertos kieu. Tugasna anak-anak kesian anu dihandapnya anu Krisna sareng Karna. Semangat. Hatur nuhun. Hidup hebat pisan. Patepang deui di pengajaran hiji bagian 2. Dadah.